Video anyar cai. Gawat nucan subscribe heula tuh, di like, di komen, di share, gaskeun. Wilujeng nonton. Yo, welcome dan what's up guys. Kembali lagi bersama kita di Pacai Project. Oke, Ampura ya satu acana. Ayeuna Pacai Project jarang upload, mungkin dikarenakan sibuk lah, mungkin sekarang udah kecapean ya. Karena para pemain-pemain Pacai Project itu pada kuli semua, jadi ya harap dimaklum. Kan ngalamun baik, enakan. Kerbingung, Kumaha? Sekedeng deui aboga orang ulang tahun. Bingung orang masihan hadiah naon naonnya? Boneka. Teu aneh boneka mah. Boneka mah teu zaman ya. Nu rada unik gitu. Berkelas unik tapi murah gitu. Tapi teu murahan ya. Pokoknya nu patak simpel tapi tak kana hate teh teringat terus ya. Eta naonnya kira-kira aya solusi teu? Kira. Oh, urang inget aya batuan urang teh anak pun guru kiai namina Gus Dan tah. Eta teh sok ngadamel sok naon ngalukis eta teh. Ngalukis pokona nu pensil bisa, nu make cat kanvas naon tah arana. Tah bisa gitu. Intina mau ngalukis we nya. Ya, lukisan asli, lukisan real, pokoknya real gitu nya. Boleh eta aya contona teh? Aya tah. Tah mana? Iya ya. Tah contona. Ih, saenya. Tah eta kitu nu tahu. Foto kieu teh kan aya kayak orang masih ke foto terus kayak dilukis tas seperti itu kan real pisan kan pokoknya saya kawas aslinya nya pas mun yakin ya pas ya buat jang ieu mah ieu mun hayang pesen kudu kumaha ieu pesena kayak hubungan di admin ya nomorna ya bisa di deskripsinya teman bisa hubungan aja di deskripsi tinggal catat pe nomor WhatsAppna terus hubungi gitu atau bisa kunjungi itunya halaman Facebooknya ada Mahugi Art karena ada lihat aja di deskripsi. Bener ya nu kaos kieu ya nu kudu jadi ieu mah ya simple real buatan tangan berkelas karya. Pokoknya teu murahan bener ya pesen pokoknya mah hargana udah terjangkau pisan pokoknya mah siap lah bisa ntar tanya we hubungi pokoknya mah si Bebe bisa langsung jatuh cinta si Nena beki tamah bogoh pokoknya mah pasihan kado kieu teh orang pesen lah ke aya 5 mah sok tinggal hubungi be nomor WA-na ya. Kami akan menampilkan sebuah karya seni yang insya Allah akan mengajak juga menghibur hadirin semuanya, yaitu sindiran. Tapi jangan kesindir beneran ya, karena ini cuma sindiran. Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhayu batur angkat kepangaosan neangan ilmu sangkan hirup kurang baja di dunia jeung akhiratna mending bedug lumayan diupahan jeung jajan budak neangan kahayangna
diupahan. Unggal poe gara gaji sok dalangke, kudu umum batur bisi kaburu dikubur. Tong jadi pikiran kuring ge boga tujuan, lamun hoyong diupahan hayu gawe babarengan. Tereka bita sanajan dibibita, hidup kuring mah moal bisa kaboda. Bongan maneh jadi jalma nu disebut kaslantea. Sabodo teuing ieu mah urusan kuring, tadi umangkan bisi teu kabagian roda. Kuring mereka pagawean moal bisa dihalangan. Maneh bageuning kitu teu beunang dielingan, teu beunang diajakan, nahan teu sieun ku siksaan. Aduh Gusti, abdi teh janten jali, hapunten dosa abdi sejak tobat ka Gusti. Mugi Gusti kersa nampi kanuhina diri abdi. Astagfirullah.